manis yang cantik, jelita yang tidak akan punah selamanya ya. Dina guaran budaya Sunda kon sasioran sabunyereun sok sanajan mak lain ahli na kitu nya ngan ieu matawis ku kanyaah kadeudeung ngaraksa ngamumule budaya Sunda ulah dugikeun ka parementay obar kitu nya kan urang sasaling we kitu nya ieu mah khususnya kamu kaparaneuman barudak zaman ayeuna. Tidak dapat aja nama baris ngaguar seberkawis dah kadang-kadang mah gitunya jalma teh sok ningali cangkangna, sok ningali kesingana, sok ningali luarna beda gitunya mak mahran lutut beda mama goreng patut gitunya dicap mati wah saya sama jalma goreng patut cenah tarajak lagi goreng we maranannya saya sama cina baju nagara lutut goreng patut tarajak lagi goreng patut oh tidak tuh bisa gitu wae gitunya kan seseorang jika gitu sok katipu ku cangkangna gitunya dah anu gitu teh aina urang keluar anu disebutna teh batok bulu si madu tuh hei mama pada bah bulu-bulu nama semangat mama hobi mama kada bulu aja hari naon nama teh batok bulu si madu aya hiji kecap batok nah batok bulu batok anu can dibersihan kumaha pinuh ku tapasna gitunya ramiping goreng katempona teh gitunya ento luwis ento lis tel nanti ento locer ento bules dia gitu ya pokoknya mah goreng mah katempona teh gitunya cawut-wut gitu dah kubulu nate batok gitu tanya kubulu nate keningan can dibersihan mah gitunya rata batok bulu si madu tuh si madu teh dijarona madu ari madu tangtos pada kuninga gitunya hari madu teh eta teh salah sahiji landong oke rasana amis gitu ya dimana cenah ada madu teh tina odeng tina nyeruannya hasilna nyesop sari-sari kekembangan jadi madu jadi obat tuh mahal hargana oke ya ari batok bulu si madu teh anu kumaha cenah mah batok bulu teh kadang kieu lamun aya jalmi gitunya dangdanan gitunya punten tapi punten mangerak sukan gitunya ulah terus penampilan rambut seperti sudah kaurus gitunya kumis comong buuk gondrong dan barong saya kereng adangong alayong tiga gitu lah kok namanya itu kadang dalam hati ada cina tuh ayah cara makan tangan pacar konten cina pasti bakal bukan niat goreng cina tuh suzon lompat nate pada aman tuh gitu ya nganilai hiji cara mak tuh dinilai ku penampilan nah anu penting mah sadeh-hadena saya budina somea ada kasih mah tak ada yang tahu isna gitunya tuh kadang gitu eta teh gitunya ulah dugikeun ka syukuron beda ningat mah gitunya pas mati mah jalan-jalan kada yeuh mah teu malum atuh di kota di nang di lemur mah gitu ya nah eta mah bar mah teh make salahot peninggalnya dah salahot lagi serangan bukan cawungkul mah teh gitu nah make sinyang gitu biasa mah mau di sinyang gitu
pakai kabaya ge anu geus gitu nya. Terus layu gitu. Eta teh cok anu di toko gede lah, bukan toko gede, yang disebut teh amal gitu nya. Ih, da mah di kukunti teh ya. Ku panjagana teh meureun mah teh panjagakeun mah sok sieun barang cokot barangnya. Padahal mah teh rek meuli. Mah teh yo dina keresek teh lain nanaon sieuna teh. Duit mah teh rek balanya hayang 3 batu cinta gitu nya balanya. Di kukunti teh mah teh pas mah milihan gitu nya. Da mah teh cinta hayang kalaom gitu nya. Hayang kalaom. Eta mah pas mah nyabakan gitu. Eta mah teh cenah kamu mau apa cenah, jangan mencuri cenah di sini cenah gitu nya. Cok mah teh kagak bacindil. Lah cenah ge batu pusing mah teh. Ya, masa cinta lain enak mau cenah, enak meuli. Cenah saya mah tidak percaya cenah. Masa damanan jika mah cenah bisa kebeli cenah ke kolom ini cenah. Cinta jalan mah teh. Maka ku harap ku mah teh ditamlukeun duit bari jangan sering ngumpul oke nya. Hayang baran 7,5 juta mah teh. Hayang beli kolom cenah. Betul cinta. Itu cinta si aku babangok maneh cenah. Bisa teh percaya mah. Gitu. Nah, jadi manila jalan mah teh ulah cangkangna unggul ya. Tidak kudu dinilai mah hatena, bersih hatena. Anu kitu teh disebutna batu bulu eusi madu. Cek paribasa deui ari nauk mah bijatina bawa ayam cokot da nauknya. Namun tidak bawa manis ulah dicokot goreng batut ke mah lain nauk kecincang. Nah gitu nya. Ya masa siaran satu jalan gitu dah. Nah itu batuk bulu isi madu teh. Ayo sakit tuh ya lagi mah ya mah banyak lebar. Maka ini rada aduh kumahannya rada muriang mah teh cinta. Mereka rada ya.